Assalamualaikum sadayana. Sampurasun. Alhamdulillah urang masih dipasihan kenikmatan panjang yuswa kangge diajar dina dinten ayeuna. Dina danget ayeuna urang bade diajar basa Sunda nyaeta medarkeun hiji bacaan anu judulna marmot. Hidup sadayana terang teu kana marmot. Marmot teh henteu benten sareng hamster. Hamster mah ukuranna rada alit, upami marmot mah rada ageng. Tah sapertos kieu rupina marmot. Warnana rupi-rupi sareng lalucu. Sateuacan dilajengkeun paeris bade ngawanohkeun heula tatarucingan atawa teteguhan. Tatarucingan atawa teteguhan teh nyaeta kaulinan hiji hal ngeunaan boh eta teh barang, sato, tutuwuhan, bungbuahan jeung sajabana dumasar kana kalimah anu nuduhkeun ciri-cirina. Contona sapertos kieu. Sato ieu sok silih bantu jeung sasamana. Teu kaw panggih sok sasalaman. Dumasar kana jumlahna sato ieu panglobana. Ngaran satona teh nyaeta sireum. Sapertos kitu contona. Sayo urang kawitan ngaregepkeun bacaan anu judulna teh nyaeta marmot. Marmot teh sabangsa sato anu rupina teh jiga beurit namung langkung ageng. Warnana oge rupi-rupi. Aya hideung, bodasnya cas, coklat, oge aya anu nyampur 2 atawa 3 warna. Marmot kalebet sato anu halal. Malihan mah dagingna seueur ngandung giji. Kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk anu gunana kanggo ngagemuk tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus biasana matak enggal jangkung tur subur. Ieu sato miarana teu sesah. Tiasa di tempat heureut babari baranahan. Kadaharanana jukut atawa lalab-lalaban sapertos wortel, caisin, daun sampe jeung sajabana. Bakating kulucu-lucuna ieu marmot sok dipiara di imah. Disadana oge jujuitan. Lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2. Malihan mah sok dugikeun ka 5 anakna teh. Kabiasaan di lembur mah upami tos rada ageng, marmot teh sok dipencit. Teras dagingna diolah. Dibungbuan sapertos masak daging hayam. Rasana oge henteu teubi sareng daging hayam, empuk tur raos. Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu pikagilaeun. Ningali buluna oge matak pikaresepeun, lalucu sareng bersih. Alhamdulillah, parantos rengse medarkeun bacaan anu judulna marmot. Pamungkas ti paeris aya hiji pancen. Pancena anu ngagaduhan ingon-ingon sebatkeun namina sato naon, teras sebatkeun deui ciri-ciri sareng mangpaatna. Anu teu gaduh ingon-ingon atanapi sato peliharaan tiasa ningali ingon-ingonan anu sanes. Tatanggi gaduheun hayam, tingali hayamna ciri-cirina naon, teras sebatkeun mangpaatna naon. Terakhir saatos ieu aya kuis lewat WA nyaeta paeris bade nyebatkeun hiji tatarucingan hidup sadayana langsung tebak langsung jawab dina WA grup. Hatur nuhun, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.